Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadayana sehat. Mudah-mudahan sadayana daramang. Amin ya robbal alamin. Dina video ieu Sim Abdi bade ngabahas salit tentang COVID-19 jeung cara nyegahna. Sateu acan ngamimitian tong hilap anjeun pencet subscribe naoge pencet bel pikeun emberan informasi anu pangakhirna jeung pencet like. Emut subs eta gratis. Naon ari COVID-19 teh? COVID-19 atawa novel coronavirus mangrupikeun turunan coronavirus anu henteu acan kantos dipikanyaho dina manusa. COVID-19 henteu acan kantos ditingali sateu acana. Dugi ka wabah coronavirus dilaporkeun ti Wuhan, Cina dina bulan Desember 2018. Infeksi COVID-19 tiasa nyababkeun gejala hampang sapertos irung parah, nyeri tikoro, batuk, sareng muriang. Kanggo sababaraha jelma, gejala tiasa langkung parah sareng nyababkeun radang paru-paru. Saterusna, kumaha cara nyegahna? Di dieu kuring bakal nyimpangkeun sababaraha tips pencegahan COVID-19. Pangheulana, rajin olahraga sareng rareh cekap. Ku latihan, awak urang tiasa ngesang sareng gerak secara aktif. Jadi sistem imun naik. Oge, ngirangan begadang. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Nu kadua, kadaharan katuangan anu bergizi supaya urang tiasa nambihan vitamin, protein, sareng serat anu sanes. Anu katilu, sering nyese leungeun nganggo sabun dina cai ngalir. Anu kaopat, nganggo masker nalika batuk supaya virus henteu nginfeksi jalma sanes. Anu kalima, ngajaga bumi bersih